Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina ieu channel. Simkuring ayeuna bade neraskeun hanca carita Randa Bengserat bagian katilu karangan Simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe heula nya, sok like komen naon bae sok lah urang ngacapruk sareng Simkuring dina ieu channel. Da Simkuring oge di dieu ukur medar carios ngacapruk ngaler ngidul, tapi mudah-mudahan sadajan ngacaprak oge sesuai sareng nami channelna dongeng ngacaprak gitunya, tapi mudah-mudahan tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangganya wargi urang kawitanan. Mamang mah aya bae kumaha newakna nu kitu mang, cek Indra bari seuri leutik. Atuh kumaha bae carana Ujang, tapi geus heula heureuyna hampura. Mamang geus ngareurewas Ujang, cek lalaki satengah kolot eta. Tapi ti tadi ku Mamang diperhatikeun ti kajauhan bening antep ka cidang ngalamuna. Keur mikiran naon Ujang teh? Pok caritakeun ka Mamang. Sugan bae Mamang bisa mantuan neangan jalan atawa mikiran geuningan. Lalaki kolot eta teh kawasna mah deukeut pisan. Manehna karunya ka Indra. Lalaki kolot teh neruskeun deui ucapanana kusabab Indra acan ngajawab pertanyaanana. Kalah cicing bae Indra, ulang ragu ngomong jeung Mamang mah. Pok caritakeun kira saukur ngobrol moal kudu ngaluarkeun modal ieu. Pokna teh bari nepak tak-takna. Lamun duit meureunhan moal sanggup Mamang mah, dari duit mah rek ti mana teuing atuh da Mamang oge hirup susah sarua kuli Ujang. Pokna deui bari terus-terusan nepakan punduk Indra anu masih keneh cicing ngahulang. Tapi saukur bongbolongan mah moal nguyah ka batur salagi aya jeung ngarti tong hariwang. Pokona mah Mamang pasti bakal mere pepeling lamun pantes ku Mamang dipepelingan. Atuh lamun pantesna dirojong ku Mamang teh pasti dipere sumangat supaya anu dipikahayang ku Ujang laksana. Saenggeus cukup lila Indra ngan saukur cicing ngadengekeun ucapan lalaki setengah kolot eta anu jadi batur ngobrol sapopoena salagi keur nyantai. Pasti tara jauh ti eta kolot anu dianggap Mamangna ku Indra. Naon bae pasti ngobrolkeun ka eta kolot. Akhirna mah nyarita oge. Puguh kuring teh keur mikiran kahirupan Mang Odi. Kuring teh indi ti lembur hayang neangan pakasaban bener supaya bisa ngarobah kahirupan kuring anu sangsara di lembur. Puguh bae Mang Odi gogodeg barang ngadenge carita Indra. Kuring teh hayang dihina deui ku batur komo ku awewe mah. Sabab Mamang can nyaho ayeuna kuring rek jujur. Kuring teh di lembur dihina ku kabogoh dibohongan. Eta awewe bobogohan jeung kuring lila. Ayeuna ngadon dikawin batur. Cek Indra sorana harita rada ngageter kusabab nahan kasedih nyelekit dina jero hatena. Terus kan Ujang ulah kalaka ngagantung deui ceuli Mamang. Mang Odi kakara ngomong deui kusabab Indra kalaka ngahulang. Atawa ngan sakitu anu rek dicaritakeun ka Mamang Ujang? Tanyana bari neuteub Indra. Nya sakitu Mang, kuring hayang beunghar supaya bisa ngelehkeun salaki mantan kabogoh kuring. Tuda rek teh nyeri hate kumaha Mamang? Kuring teh jeung manehna kuring jeung kabogoh kuring hahadean salila-lila geuningan eleh ku harta benda mah. Harita Indra nepikeun meremkeun matana kawasna mah nahan cai mata bisi kaluar. Coba kuring loba duit mah meureunhan moal dihina ku kolotna sanajan ari kabogoh kuring nama kawasna kapaksa tapi tetep bae geuningan daek oge dikawinkeun ka lalaki beunghar mah sanajan siga teu boga oge. Sanajan siga teu boga oge. Apunten ya wargi. Bang Odi nepikeun ka unggut-unggutan ngadengekeun anak atawa duka lamun ngan saukur pura-pura mah
ka kuring siganya teu bogoh ka eta lalaki padahal mangan saukur ngabobodo kuring eta anu teu dipikiran eta anu terus dipikiran ku kuring mah Mang Odi harita nepukan tak Indra orang nganteh geningan boga kanyari berat kitu ujang teh kunaon ti teu tiba reto nyaritakeun ka Mamang tanya Mang Odi bari neuteup Indra tapi sameme Mamang mere bolongan eta mah rek dipake seug henteu oge teu nanaon tapi caritakeun heula ka Mamang sabaraha hebatna kabeungharan eta lalaki nah beunghar kacida atawa biasa-biasa bae harita Indra can ngajawab kalaka kawas beuki bingung puguh bae Mang Odi teh beuki karunya ka Indra lamun ujang hayang beunghar ku jalan digawe kawas kieu ceuk paribasana sing nepikeun ka belut puluhan oge Mamang yakin moal bisa ujang harita Indra sanajan acan nyarita nganggukeun sirahna tapi ari anu kawasa geus nangtukeun kudu beunghar mah tina jalan naon bae oge bisa tapi kan ceuk syariat nyata ayeuna moal bisa lamun saukur kuring ngaduk kawas kieu mah sirah Mang Odi harita nepikeun ka gegedeg teu bae kacuali ujang jadi pamborongna atawa kontraktorna meureunan ka harti ngan ari saukur kuli ngaduk keneh kawas kieu mah ceuk Mamang asal moal bisa tereh ngahontal ka hayang maneh ujang tambahna beuki Daria nyaritana sok caritakeun ka Mamang boga kabeungharan kawas kumaha lalaki anu ngawin ka bogo ujang teh supaya Mamang bisa mikiranana sugan bae menang jalan anu bakal ka harti jeung bisa dijalankeun ku ujang pokna deui harita Mang Odi terus-terusan ngagedean hate Indra da ari ujang mah boga modal hade ujang boga pangawakan alus jangkung badag otot kaker boga beungeut kasep moal hese menangkeun awewe maneh mah ujang sanggeus lila cicing kawas nama hate Indra rada caang bari neuteup ka Mang Odi nyarita tandes kacida lalaki eta teh beunghar kacida mang kakayaanana lain bantrak-bantrakeun keur pangkat kuring mah Mang Odi sirahna unggut-unggutan makana kuring geus nekadkeun dina hate timulai indi ti lembur kuring moal balik ka lembur lamun kuring acan beunghar bari ngabadungan sakabeh caritaan Indra Mang Odi teu weleh gogodeg kuring era sanajan moal ngaganggu rumah tangga maranehna kuring sadar mata kitu oge meureun lain jodona dalamun kabogoh kuring anu ngaran Widyawati mikah hayang ka kuring mah meureunan moal daek dikawin ku eta lalaki Indra nyaritana bari Indra nyaritana harita didenge ku Mang Odi matak ngahelas kana hatena sok teruskeun ujang kaluarkeun sakabeh unek-unek anu aya dina hate ujang ulah disimpen bae supaya hate ujang tenang pokna bari neuteuk Indra anu keur tungkul keun ayeuna mah Mamang bari ngadengekeun caritaan ujang Mamang bari mikiran mudah-mudahan menangkeun jalan hade teu aya kurang-kurangna Mang Odi terus-terusan ngagedean hate Indra supaya bisa ngarojatkeun kahirupan ujang dari ujang mah ora keneh loba jalan anu bisa dijalankeun tambahna bari seuri leutik sanajan kawas nama ujang teh kudu rada matre tapi da pantes matre oge ujang mah sabab boga awak jeung beungeut hade matre maksud Mamang kumaha kuring acan ngarti Mang Odi tanya Indra ayeuna mah sok caritakeun sakabeh unek-unek ujang engke giliran Mamang anu bakal mere bong bolongan ka ujang Indra barang ngadenge jawaban kitu ngan saukur ngagelengkeun sirah aya-aya bae Mamang mah tapi ari daek ngadengekeun masok bae ayeuna anu aya dina pamikiran kuring mah kieu Mang meureun mata kitu oge geus teu boga
geus teu bogoheun ka kuring, matakna mantan kabogoh kuring anu ngaran Widiawati ku kuring moal dipikiran deui. Mang Odi sirahna unggut-unggutan deui. Ngan kuring moal balik ka lembur lamun acan meunang kabungahan, kuring kudu nemongkeun yen kuring oge bisa kawas salakina, komo lamun leuwih hebat eta anu dipikahayang ku kuring. Tapi anu puguh nama kuring hayang nemongkeun ka indung bapan na Widiawati supaya teu ngahina deui ka kuring. Mun lamun ayeuna kuring aya di lembur mah pasti unggal poe mun papanggih teh nyengsirikeun kuring. Harita Indra nepi ka nutupan beungeutna dina nyaritana teh saking sedihna. Meureun saban poet kolotna pasti ngagogoreng kuring eta saat erek sacara langsung atawa dina hate jeung tukangeun kuring Mang Odi. Harita Mang Odi dina ngadengikeun caritan Indra milu ngarasakeun kanyeri. Kawasna mah bakal ngomongkeun kieu, coba lamun Widiawati rumah tangga jeung kuring bakal hirup sangsara meureun kitu Mang. Mang Odi ngubut deui bae. Komo deui di lembur kuring teh kolot Widiawati kapala desa Cihaur Geulis, matakna meureunan maranehna teh era lamun boga pinantu ka jalma kere kawas kuring Mang Odi. Sanggeus rengse ngaluarkeun sakabeh unek-unekna Indra nyenderkeun tonggongna kana tembok anu acan dipelester, matana dipeureumkeun bakat ku sedih. Eueuh jalan deui kuring oge kudu beunghar ngan teuing kudu kumaha carana kulantaran mamang oge apal kaayaan kuring ayeuna lieur Bang. Waktosna ka bojong seep hanjakalnya wargi sadayana waktosna paratos seep kepala wargi cak kurang kantun heula dugikeun ka dieu sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.